tahun. Nyaho teu? Perubahan. Ujung kieu. Hah? Ari aya malah dihakanan cenah kutuna kumpulkan palis ane kainya. Kieu mah teu cara kerbobogohan ngajanjikeun nu amis-amis. Pangmelikeun imah lah, pangmelikeun mobil lah, pangmelikeun emas lah. Mana buktina? Eueuh. Nyengir deui. Geus ah. Lamun aya can bisa ngabuktikeun keneh, mama minta pisah. Loh, mah, hampura we aya can bisa nyenengkeun pamajikan. Arek iki usaha mah ke urang neangan lah usahana. Tah geuning eta nyadar, nya heula tuh buktikeun ari nyaah keneh kanu jadi pamajikan mah. Aduh. Heuh atuh mah. Ieu rek kababaturan, sugan we atuh pagawean. Nya heeh tuh neangan pagawean. Lamun sabulan ayeuna aya can meunang keneh pagawean tong balik sakalian. Oh no. Waduh. Ada kasetanan kitu. Ada pamajikan teh ih aing. Hah? Naon aing kok setan? Awas ya, lamun balik deui ka imah ku aing mau dibukakeun panto sia ngacedol ka dinya di luar. Hah? Kabur. Hei, mah, tuh tempat tuh. Ah, mana nu teu nempo? Urang leumpang, panan mana di tukang tah teu nempo. Di udang pan. Hah? Hayang udud teu boga udud kita. Udud aing mah kacau. Udud teu boga udud hayang koprok. Ah, saruana teh kah urang di udang pamajikan. Aduh. Alakah kabur. Ah, kunaon itu salaki si es lompatan? Nyonya, salaki si es kunaon lompatan? Heuh, baru lagi bina nya kitu. Ah, gua mah kieu lompatan. Itu pamajikan di imah kasurupan nih. Hah? Nyonya, eta si Al kasurupan. Lain si A pamajikan anak kasurupan. Ari maneh beunang teangkeun. Aduh gawat atunya sarbo ah. Si es kasurupan kunaonnya? Naon nyonya, lampu 5 watt? Lain lampu 5 watt ari maneh kita tadi si es kasurupan gawat. Hai beunang risakkeun. Iya. Es, kunaon aneh? Kasurupan lim. Naon da ieu cenah manusia teh? Nyawa jeung sarbo apanya teh Mas Al. Hah? Kunaon si es make mawa sapu? Kunaon maneh es? Nya eta nyonya aing mah kesal ka si Al. Ih, geus saya berdiuk kala diuk. Ayo. Kesel kunaon si teh es? Nya eta nyonya urang teh kesel. Ih, si Al teh gawe-gawe ngan hayo we nganggur. Pan urang teh teu boga duit, ke resiko. Heeh nya eta. Atuh coba nginjem duit ka nyonya boga teu? Boro-boro urang duit di mana? Aing mah. Sarbo maneh boga teu? Urang nginjem duit. Di mana ya beurit sarieun? Hah? Beurit? Siapa kita tadi? Ih, teuing antara nyambung sama Nyambung kita tadi. Yeuh, daripada pusing di imah, mending orang jalan-jalan yuk. Ulin, aing mah boro-boro nyonya pan urang teu boga duit meureun. Ge jug we duaan jug arulin mah. kumaha teh moal naon berenang. Kayak hayang jajan urang di mana? Heueuh teh sarboang. Hayat tuh, urang ulin yuk. Hayatunya. Ayo. Awas ya nyonya, sia sarboah. Lamun aing beunghar rek loba duit moal ingat aing mah mun aya pangabutuh moal dibere injem sia ku aing awas sia. Bodak, kumaha ieu nganggur kieu? Si pagawean neangan gawe ka mana tuh Pokoknya bobo orang yang nganggur kan lah. Ngomong orang teka beli udut-udut acan euy.
Sarua nganggur ya, jangan pikiran ke mana sih. Oh, picilangan pinggiteun nih nya. Wah, lu kan jangan ke mana tuh. Mati ya. Geus wan nyen trio ya tuh aek mah. Trio naon? Pengangguran Jawa Barat. Tah, badak, ayeuna mah heuh. Aing boga ide ye. Dan naon? Padang kieu mah mending kene ayeuna mah jadi dukun. Emang mana pantes jadi dukun? Ah, pantes lah dipapanteskeun we. Pantes beung-beungetan kos kieu mah. Heeh. Ah, banget kieu mah gebotan batur Jon. Bae saten dukungan jadi duit. Ayo so. Ayeuna mah aneh neangan mangsa maneh teh ayeuna mah. Jon, Hah? pan mana masuk ada pinter neangan mangsana Jon. Gampang keleketek batur Eh, mah. gitu. Ron, Mohon. tapi hasilnya kudu bagi tilu sia. Perjanjian yang aing Kudu si adil. Jon. Heeh. Tenang, masalah eta mah pasti adil. Awas ya nya Jon ya. Seteh. Selama doa aing. Beri Oh, Jon. sok ayo nya bagi tilu nya. Lah Ron, Naon di? tapi mau naon praktek dukun palsu. Dah sama mikiran nu kitu, tuh penting mah jadi duit aja. Oh, Jon lah. Zaman kue, zaman kiwari mah duit. Ayo derkeun lah. Dar. Sok ayeuna mah maneh nearangan mangsa, aing siap-siap. Geus ayeuna mah urang bagi-bagi tugas dah. Oh, ayo. Urang ayeuna balik heula heuh ek dangdan jadi dukun. Bagus. Maneh nearangan pasien. Ayo, neangan nyanyinya. mangsa teh heuh. Cing alus ya dandanna. Ya heuh tuh pasti. Nah, badak ayeuna mah kudu menang pasien. Awas untel, duit teh mah raneh. Puguh we. Tenang we Ron. Masalah eta mah serahkeun ka aing si Jon. Heeh, Ron lah. Nah, Jon nya. Balik lah, eta mah geura dandan. Geura dandan. Ades Jung. yo, lu teu menang lawan geus menang pasien ke telepon aing nya. Ah, Jung. Urang balik lagi dan Jung. heula. Oke, aing ke telepon. Awas ya lu teu menang yo. Oh, masih menang. Nah, Jon. Ayeuna mah urang bagi-bagi tugas. Siap. Ayeuna si Baron keur balik. Heeh. Rek dandanan jadi dukun. Mantap atuh. Tenang we, heuh. Masalah pasiennya nama kurang we di talanganana. Nya heuh atuh Jon pan mana masuk kada bisaan ya kan ngolah-ngolah pasien ya. Urang lobi. Zaman ayeuna mah Jon serba rese. Nah naon nu penting jadi duit ayeuna mah Jon. Bener, tong lah. Pokoknya mah urang tipu kabeh. Heeh. Mana ngantur neangan pasien, aing nganturkeun pasien teh. Oke, siap. Gampang lah ngelobi pasien. Duit Jon. Gelo boga pamajikan teh kitu. Ngadak-ngadak kasetanan gitu ada teh. Aing ngakarekeun ih. Ada korbannya akhir. Kerawan euy. Weh, Al. Kamana we Al? Aya. Alhamdulillah. Bangun ke pusing kieu ketinggalin roman-roman mukana teh. Heeh, hese duit. Aduh lieur aing. Gampang lah. Jon, tong aing keur parusing euy. Nengan pagawean hese. Nya di imah pamajikan adat-adatan di si eta. Nengan pagawean ka aing. Santai we Al. Aduh, Si aing. Jon jeung urang teh boga dukun gitu. Solusina aya boga? Tenang, Jon. kan solusinya mah aya gampang. Kumaha itu kumaha? Kayak kurang diantar ka dukun gitu. Alus teu? Asli, nunggus oke mana gedong. Asli teh teh. Aten. Geus Al, tenang bae, masalah duit mah pasti ada solusina. Tuh aing di imah ku pamajikan adat-adatan wae lieur aing duh kana sirah aing mah. Heeh, tang teh diantar ku si Otong kan. Kurang diantar. Oh atuh. Kayaknya wae. Ayo, Jon. Ayo berangkatkeun lah, tong bang ngomong. Dan baik kieu ya maneh. Oh, urang mah di dieu we. Jon main lu wae. Moal. Jon nyatunya Jon cicingnya. Kayaknya. Siap. A few moments later. Kemaran itu barudak si Otong jeung si Jon teh. Ongkorek mawa pasien. Aing geus dangdan kieu geus gagah ieu jiga dukun beneran. Kacau pajuh teh. Bangsat kau. Maknya ku aing kudu ditelepon mah ieu teh. Telepon lah. Pila teh pajuh teh. Nah, euy, aya telepon si Baron yeuh. Lah. Halo? Jon, sia di mana kehen? Waduh, Galak oh si Baron ya euy. ongkorek mah pasien sia mah. Tebalik pisan aing ieu geus dangdan kieu oge. Oh, tenang Ron, pasien kadinya tah jeung si Otong. Wah, bagus atuh Jon aya ka dieu mah. Urang ek siap-siap heula. Kades ya, ulah pohon japukna. Bagi tilu tayang nyaho aing mah. Oh, buru nya. Geus heula. Oh, siap, geus we.
Tades ya ulah poho japuk ka aing bagi 3. Oh. Ayeuna mah urang neangan target deui we lah. Pokona mah neangan duit. Cuan. Assalamualaikum. Bah. Tua kebenaran aya simpanal. Yuk sampeulkeun bisa bikin kayak mendadak. Yuk Kal. Salam atuh ke Bandung. Yuk. Aing nyaho pamaksadan maneh. Maneh yang beunghar, Rin. Tong, geus nyahoan ya? Ya, cik range naon? Kitu Bandukun ieu mah. Tahu gitu. Percaya ieu mah. Sedunia. Kela, kumbah ya orang Terawang nasib maneh ya. Oh, maneh ya geus 10 tahun ya maneh rumah tangga can boga banda, heuh. Apaan Tong? Ngawis bae mah. Kumbah orang jampean lah. Kacipalang kacilincing, noegang jiga ucing. Ada sambur, Bang? Nyaho da mbah mah sia can mandi heuh. Apaan? Mandi deui. Pantesan bau. Ceng bau ah. Ya, mbah aya cai jang maneh. Oke, urang jampean lah kumbah. Tah ieu inum ku maneh jeung pamajikan maneh. Engke maneh bisa ningali tuyul. Ingu ku maneh eta tuyul teh. Tuyul. Engke maneh bakal beunghar minggu eta teh. Nya Mbah nya. Ngan ieu teh aya syaratna. Naon Mbah syaratna Mbah? Maneh sanggup henteu? Sanggup Mbah, sanggup lah. Sanggup. Kade teh sanggup, Al. Sanggup. Awas yo. Naon Mbah, naon syaratna? Tah dengekeun syaratna nya. Lilin burungkeun ku maneh. Ya, si katel engke cekelan jeung pamajikan maneh. Tagokeun dina lilin eta teh, heuh. Lamun geus beres kitu, engke si katelna tangkukeun di handap. Ku maneh usap puleungeun jeung pamajikan maneh gosok-gosok. Usapkeun kana beungeut bari peureum. Tah, ke tingali kaca ku maneh jeung pamajikan maneh. Ningali eta kaca teh nya. Ke aya tuyul di dinya. Tempoe. Nya. Itu teh Al. Kade ye, eta syarat kudu dilakonan. Nya Mbah, siap. Lamun maneh hayang beunghar. Nya Mbah pasti beunghar, yang beunghar. Kade poho maneh ka urang geus nganter. Jog, ayeuna mah maneh gara lakonan di imah maneh nya. Mbah nya. Sok kumbah ayeuna kumbah didoakeun nya. Nya Mbah. Kade tompo ye. Amplop. Ya ampun bae. Oh, atuh da. Bage kudu aya amplop. Oh, nuhun, atuh nuhun. Mudah-mudahan nya sing beunghar maneh. Ya amin Mbah. Ayo malah. Cogot eta na. Bah, ayo Bah. Ayo. Mbah hatur nuhun Mbah. Ya. Bah, Bah. Ayo. Kade siaon komisina ge aing. Waduh. Tenang. Engke ku aing dibere komisi. Lah teh nyaho urang kudu aya. Heeh, gampang he buru itu lah. Buru antarkan nangan di pasir anguran mah. Gong, hayo tuh. Ayo Al, ayo. Ieu mah gila. Lumayan euy. Sabaraha ya merena ya. Kemel. Mere duit teh receh kieu. Pantesan hayang beunghar atuh jelema teh. Nya si Otong hayang mento jatah di. Tilepula kowe ngah. Mayan jang depo. Tilepula euy. Kemana cenah euy salah kieu teh? Boh beneran nya pundung teh euy. Ari eueuh. Pi melangeun, ari aya pi omongeun. Ayo nama wayahana we kudu dituutan naon cek Mbah tadi sanggup teu? Oke, siap. Aya tuh. Assalamualaikum. Ayang web. Tah geuningan aya balik si Al teh. Emangnya geus di mana? Ayang web. Aya embeb. Eta cai kenal cegeran anya urang. Kan
naon tadi geus di dukun. Teh si Otong. Gitu ya, Pan mah teh yang beungar, Rin. Nya heueuh lah anyang beungar mah. Teu matakan teh cai ti dukun tah jeung si Otong. Nungus-nungus oge beungar, imana gedong. Nu bener sih teh. Asli Terus ieu cai tadi kumahakeun? Tenang, kumbah dukun geus diterangkeun. Ayeuna mah cokot lilin, jeung katel, jeung kaca jumbru. Oh, siap. Wes, bro. Tungguan, tungguan. Hayu buru. Sugana sukses. Nu kieurin ayang beb. Tah, Eta tong bisa, kitu nya. bener Bener urang praktekeun eta mah tong. Sok. Bener. Orang praktekeun eta Ah. mah. Nya. Sok Bu El. Tekan es doan, tekan. Sok. Kumahakeun deui? Goeng-goeng. Oh, heeh tuh. Yang geus kumaha deui ieu? Anak ayeuna mah orang tabukkeun ayeuna mah. Rambut kenal. Cek dukun ge. Cek bah dukun teh kieu keun dina sokat tuturutan. Ayo buat tuh lah. Puter-puter. SM namanya goyang beungar. Teh dikira sok we kana pamentekeun sok. Oh, kenapa bener? Sok. Nah jadi hidung mah deh. Mana teh kos lutung? Mau jadi hidungnya. Tong kos lutung tong. Nah, ayeuna mah neng ngacanya. Kedeun deui bakal aya tuyul. Asli teh. Aslinya. Beneran tong? Sok, acaranya. Orang baik tanya. Puas ya, wah ini tipu sih. Kabur ah. Jadi kudu ngaca cenah. Sok atuh ngaca. Mana tuyulna ieu teh? Heeh, ieu mah bawa digawean maneh ku si Otong ieu mah. Jika nanti terbalik si Otong aing mah geus ngaluarkeun duit tinggal dukunna. Hon, si Otong kunaon lompat? Heeh. Ah, katipu berarti maneh mah. Heuh. Curugnya geus sabar masuk dia. Heh, Otong kunaon maneh nu lompatan? Puas ya, ku aing kena tipu. Tinggal minta japukna kasih Pak Roni mah teh nyawa teh ah. Naon? Si SKD-nya. Teuh, ing aya mah di mana? Sampeurkeun kayak mana? Hayu, yuk sampeurkeun. Tuyul dina kaca. Heuh, urang ge nempo sarua. Hayu urang kabur. Aduh, aing mah eleh deui, rungkat we hayo. Pusing. Nya ieu teh duit japuk si Otong jeung si John. Kumaha ngagantianana aing euy. Ya Allah dimangsa euy jang tipueun ya. Bangsat kau. Aduh, aing mah gawat. Duit si Otong jeung si John kapake kumaha ngagantianana euy. Aduh. Wah, beneran si Baron. Minta japuk, kan dibere japuk ke si Baronnya. Waduh, si Otong euy, duit eueuh. Kumaha tuh? Kumaha ye? Naon? Japuk teh ah. Naon? Mana japuk urang teh ah? Tenang, japuk maneh mah geus aya dititipkeun ku urang ka si John. Oh, aing geus dititipkeun ku si John mah urang tenang atuh. Atuh. Emang si John kemana? Wayah kieu mah si John teh sok aya di tong sampah di ditu. Waduh, nu bener teh Baron. Bener aslina urang mah. Emang kieu naon di si John di tong sampah? Biasa nama wayah kieu si John teh sok laun keur lapar ye, sok kokoren atong sampah tuh belah ditu. Dasar si Otong bolong on. Kaek we ku aing ditipu teh. Hah. Tong, ari si Al kumaha? Geheng, jeung pamajikanna ge geheng. Oh ya, Dasar si Al mah boloon, Ron. Boloon eta daek. halusnya ditipu teh nya. Daekan wae lah. Ron, mega urang ka si John. Ka tong sampah. Gae. Japuk. Gae jig kan baturan si John, sugane sarua maneh ge Bener sia. Betul gua mah lain. Baturan si John tah.
Lumayan. Siapa daek we tari pupu aing teh. Dasar jelema baloloon. Aduh. Si Baron jeung si Otong ka mana aing nadadago japuk kitu maneh sayeun. Ueunong hong di teangan ge ka mana manusia eta teh nya. Si John japuk aing nu kamari can dibere. Tah, kebeneran euy. Heeh, kebeneran da si Otong. Naon sia kebeneran teh? Japuk mana? Japuk dia. Ana japuk aing. Nah, japuk, pugu japuk aing aya di mana oge, John? Pugu japuk aing aya di mana cek si Baron. Dah, mana? Urang rek nanya. Mana aing ge da eueuh. Puguan sia cek si Baron ke korena tong sampah kieu. Lapalin maneh. Beungeut sia aing kok korena sampah. Aing malen gembel seteket. Tadi urang cek si Baron. Wah, terbalik teh si Baron. Katipu di wae nya ku si Baron. Lain John, dipikir-pikir mah asa katipu euy ku si Baron teh. Oh, bener euy. Saya John lain nama urang usaha nu bener lah nya. Heeh lah, bener lah. Tong kieu-kieu wae mah nya. Nu halal. Nu halal lah. Kebeneran aya si John ya jeung si Otong. Wah, keur mah butuh nu gawe, urang ajakan gawe sebenarnya daraekeun. Woi, naon ya? Hoi. Mah ceger. Alhamdulillah toy. Alhamdulillah. Mana we toy? Biasanya pan usaha. Bejana sukses. Alhamdulillah. Lain ngomong-ngomong, urang butuh nu gawe ya, daek teu. Gawe naon? Gawe naon toy? Ayalah. Toy, main gawe di mana ya toy? Di Jakarta, Oh, di urang buka Jakarta. proyek. Gitu, lain ngomong-ngomong pan mana ngalamun. Tah, daek teh gawe di urang. Daek atuh toy. Naik Ka toy. proyek. Cicing geuleuh lembur teh. Puan wae ku si Baron, cicing geuleuh lembur teh. Daek we marane-marane tipu Eh, si Baron gitu, sia mah. boy. Aduh, bae ngomong-ngomong biasana ge sok aya jeung si Al tuh. Waduh. Sia John, si Oto yang nanyakeun si Al deui. Kumaha tuh, Tong? Pan si Al kurang ditipunya. Heeh, kumaha tuh, Tong? Gawat si Oto yang make Pusing, Tong, nanyakeun si Al deui nya. Heeh. Kabeneran si Otong jeung si John kamari nipu aing, ku aing tingalikeun sia. Oh no. Waduh. Aya naon ieu ribut? Nipu si Otong, nipu dah si John, nipu sia, aing kebotan sia. Gas. Iya, man. Naon ieu teh kumaha? Eta udah kuat nipu kamari. Nipu kunaon ieu teh? Kamari nipu. Ieu teh ngapara bodoh naon ieu teh nipu naon sok urang bereskeun. Tuyul. Tuyul. Naik ternak tuyul. Waduh. Ternak tuyul. Udah terbalik kan itu. Gas. Baik lah. Mana enak boga pagawean teu? Henteu nganggur. Nah, aya mah geus sararea tong ieu nya. Aya nama milu aya nama gawe jeung urang heuh. Aduh, kabeneran atuh toy. Urang keur nganggur. Milu atuh urang. Geus Al. Kurang ayeuna hampura ka maneh. Kurang ge sarua kena tipu ku si Baron nya Urangnya nya. hampura al ya. Heeh. Emang saha dukuna kamari? Si Baron. Si Baron jadi dukun. Dukun. Aduh kacau atuh gitu mah. Geus aya nama kieu nya tong rariweuh nya. Geus aya nama milu gawe we jeung urang lah di Jakarta. Ayo. Daripada ayeuna non jadi dukun cabul. Manang tararipu. Ayo asik Jakarta. Ayo ke Jakarta. Jakarta. Ayo. Urang karawe usaha-usaha.